Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabun tabe paralo Agungna ka Gusti nu ngawiti anu maha suci, agungna ka Pangeran nu ngawasa anu maha kawasa, Gusti anu ngawiyati tung tebing langit, Gusti anu ngaraksa tang karing jagat, Gusti pamuntangan beurang, Gusti pamuntangan putih, Gusti sejatini kalanggeng. Kula dina dangat ieu bakal wiwitan bubuka ku rajah dina acara raraga milangkala kopi hawu kadua, isina hibar budaya kasundaan,
Bismillahirrahmanirrahim. Kawitan kula nyebat asmaning Gusti Allah anu kagungan sifat welas sareng asih. Asyhadu tibaning rasa adalah anu ngajadi rasa illaha patepung rasa ilallah sejatining rasa indung bapa rasa kula rasa hirup rasaning hurip rasa Gusti rasaning Muhammad ya Rasulullah sirullah sir sifatullah sir wujudullah sir asmaning Allah ya hu Allah ya hu Allah ya hu Allah Muhammadur Rasulullah. Pun sabun pun amit pun tabepun amit sun sampurasun nada ampunnya paralun nada widi pahaksami kasanghyang ruh muhun kaluluhung agung pamunjung pun sapun awit nam astu paralun kabunder awun karumuhun kakaruhun Sunda sembawa wiwitan Sunda salaka munggaran Sunda pakuan angkehan kula dek sanduk-sanduknya papalaku kapara malaikat kapara nabi kapara rasul kapara suci kapara wali kapara karuhun sadaya jembarna kapara pujangga kula seja amitnya permisi kasakuna lelembutan anu teka kurung ku wawangunan oge anu kakurung ku wawangunan nu narindak teu narapak nu nyawara tanpa rupa khususna sanduk-sanduknya papalaku kapara suci kapara wali kapara karuhun jembarna kapara pujangga oge seja amitnya permisi kasakumna kapara lelembutan anu aya di wewengkon ieu anunya ngagegeh di ieu patempatan dek masihan uninga dihek dina dinten ieu dina acara milangkala kopi hawu kadua bisi aya nu kageulehan nu kakeumehan nu kagandengan katukar katokerna katuncak katincakna kasunggal kasenggolna kasugang kasigengna sareng kasaja bangsana ku perilaku tindak tandukna dulur-dulur kula kabeh khususna diri kula pribadi sareng nu kagungan hajat acara ieu nyuhunkeun hapunten anu kasuhun nyuhunkeun hampura anu diteda ngan dibelah dieu kula dik nyokot warisanana manusia kudu anut kudu paut kudu runtut kudu patut jeung patuh ka manusia ulah hiri ulah dengki ulah jaili kaniaya ka manusia hirup hayu urang nafsi-nafsi hirup nyatana manusia di marcabada geus beda alam patempatanana nitip darah satetes rambut salembar wujud jiwa ragana manusia anu hadir di ieu patempatan nitip darah satetes rambut salembar